ganing kasusah ya. Sangkan mudah-mudahan keluarga besar Abah Haji Jaja miwah Ibu Hajah Edah mudah-mudahan sing dipasihan kesempatan deui jarah ka tanah suci Mekah ya. Amin. Kalayan mudah-mudahan keluarga besar Sahibul Hajat anu di Curug anu di Merak kumpe sadayane sing mudah-mudahan dijadikan keluarga anu bahagia, keluarga anu sejahtera, keluarga anu sakinah mawaddah warohmah, sareng mudah-mudahan dipasihan katurunan-katurunan anu soleh jeung solehah ya. Amin gitu ya. Teka kantun ka Mamah Yayah Abah Aban Suraban anu tos karepotan nyayagikeun tempat kangget hiburan tasakuran. Teka kantun kapun lanceuk Bang John Dayat FM, Mamah Euis, Mamah MP, Bapak Sudin, Bapak Anda, Mamah Lilis, Bapak Yanto, teka kantun Kakang Dedi oke cenah aya Sabondoroyo jang nuhun pisan urang tiasa diangkir ka dieu ku Bapak Hajat Abah Haji Jaja Ibu Hajah Edah Jaja nuhun. Urang teh sarombongan tebih di ditu di Kulon diundang ku Abah Haji Jaja ka dieu teh piwarang ngahibur ya. Sarang tasakuran alhamdulillah ya. Berkah salamet kalayan mungguhing syariat mah ilaing yeuh panayagan. Dalang juru kawi tukang rebab tukang goong sakabeh sarombongan diundang ku Bapak Haji Jaja. Alhamdulillah berkah jeung salamet. Berkahna naon jang kapan mungguhing syariat lamun tanpa dipanggil ku Abah Haji Jaja can puguh ilaing teh poe ieu kapanggih jeung kopi, kapanggih jeung dahareun, kapanggih jeung rokok, kapanggih jeung duit. Luar biasa dampakna ieu aya salametan ieu teh ja. Padagang-padagang pada Jembar mudah-mudahan sing pada layu pada laku gitu. Iya perkara duit anu geus dipasikeun ku Abah Haji Jaja ka urang sakabeh mudah-mudahan sing aya manfaatna sing aya barokahna jaja. Mudah-mudahan jadi ladang pahala keur keluarga besar Abah Haji Jaja miwah Ibu Hajah Edah kum sakeluargana di dieu. Sebab duit anu dibikeun ka dalang dibagikeun deui ka ilaing. Di ilaing dibikeun ku dalang ka tukang rebab, ka tukang sound system, ka tukang panggung, ka sopir mobil truk, ka sinden, ka tukang rebab, tukang panggul gamelan mareunang duit menang ti dalang, dalang menang ti saha? Menang ti Abah Haji Jaja. Tah duit anu dibikeun ka ilaing teh kapan dibikeun ka pamajikan ilaing? Keur naon? Keur biaya sapapoe, keur biaya anak sakola, keur biaya anak pasantren. Aya sesana saeutik disadoh-sodakohkeun ka masjid, sodakohkeun ka anak yatim, sodakohkeun ka fakir miskin. Tah mudah-mudahan Abah Haji Jaja anu parantos masikeun artos kande sarombongan mudah-mudahan janten pahala dasa panjang eta artos digunakeun kana jalan ibadah yakin pahalana moal eureun-eureun amin ya robbal alamin.